waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ji cek nya aing can ngadoa nya geus ngadoa didelekeun lagu Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagani hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mauni segala rupa kejadian teh Gusti kejadian-kejadian naon bae ge jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoana naon menta kukumaha aja kabeh ge meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi cakang jadi kieu ieu budak kadoa wah teu beres aju kieu engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb datangan bukan jeung musuh hai sakumaha kabebene sia saya ngadoa kos gitu mata maka bebene aku cinta padamu ku belai rambutmu waduh Masya Allah senang aku bersanding dengan satu hari tak bertemu rindu rasanya waduh eta mah kos gitu mata maka kabobot carekan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa anu dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deket ka aing poho nyana ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku aing tadi peluk ku nyana aing tadi kecup ku nyana aing tadi belai ku nyana eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu lantaran nyana mah bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok dihaharuan eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah kaja emang nu bodoh mah kos itu nu penting mah nyana ngaku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana lu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah hudang di peuting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih sholat tahajud Allahu akbar tolil ahad Allahu akbar SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan sakurang mah teu bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia nu mantak aki-aki mah hudang tipe tinggi deuleu jam cekna jam 2 angel kene amat beu ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allah anda ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan nu sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup HS deui eta geus ganjaranna gede jasa
ganjaran gede jasa aki-aki teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing udang hees rumah ning salat ngan keur carita hudang doang ya aja boga pikiran kos kitu eta hebat jaga gage teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeng-kedeng ki ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikirannya najan nu sok hudang ti peuting mah rasul janu sok hudang ti peuting mah nabi janu sok hudang ti peuting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolol tak kita karena hudang doang geus jadi wali ih tah tapakur kos kitu teh tapakur kos kitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok salat aing anu mantek aing ngomong kitu ge nyaho sia tilok salat ngan di blon-blon pan manya jeung sekolah pan teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa orenganan dedeketan ka Allah mah sakumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna mendingan nu bodoh ngarasa bodoh jadi akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter deh pinter aya di aing segala rupa di aing beuh dik sanu ngalehkeun aing beuh doktor aya di aing insinyur aya di aing dokter Renos aya di aing buka abi aing mah pinter jasa dik nyaritakeun naon coba alam aing mah nyai diceritakan urusan astronomi aing mau urusan perbintangan dia nyaho aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho hei dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun segala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkeun jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkeun jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi mau kasalamatan Gusti jasa kieu bisa anak abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti peuting telok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang nu pinter mah ti peuting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi mah maca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos nu pinter itu pinter tapi kos nu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajeun diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cek Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajeun ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah gajian ku kumaha ge embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah neuk hudang naik gajian ku kumaha ge abdi mah we dibelembung gajian ku kumaha ge tetep abdi mah neuk neangan jalan ka surga loh gajian ku kumaha ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah neuk malipit los pokona ka surga bae kan ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadang kudu pinter mah satolol amat emang di akhirat kos kumaha emang dia kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heuh atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los oh gitu ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah tuh jaka rasa amal abdi mah teu bararagus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah dia salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupa ngan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajian kumaha ge embung bae kokojotan abdi kajian kumaha ge
sida kokojotan kumaha henteu kokojotan kajen ku bage tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cek jana mah meureun bapak kolotnya anak kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kok situ tak eta nu bodoh ngomong kitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantap nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di sorga mah nu barodo loba jasa bakalna ye anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna eta bakalna ka sorga nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka sorga nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna eta ka sorga nu geus kitu ngaranna anu teu ngridit janjana mah sieun beus teu kabayar bodoh kan ngaranna eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu anu pinter ngridit dah jahanam tah mending bodoh teu mah geus kitu sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet sorga heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh sorga heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari keur aya di ditu embung aing mah salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu lah sia salat duha kudu husu bae kajen aing mah teu husu kan penting mah tarang ngajideung bae geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat kudu sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna naon bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga di emang mata dongeng ka tadi nu ngadoa ka Gusti umat kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah kangjeng Nabi Musa anu dicarekan ku Gusti antap kan salah Gusti eta ngomongna bodoh jianan bodoh mah tuh gawe salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bah nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus bahara adapun gari ka neraka keun sakedeung lah tak aing macana kos gitu doang sebel atuh geus geraeun ka sorga aju ka neraka nah ieu kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasana masa urang ngadoa mah jamenta ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naik kieu yang angel mah turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naek urang turun deui datang ka titadina amin kencang datang ka lalauna datang ka malik ngadoakeun teh kubar edek tak kiai malik dilanat cadak atuh ngadoa mah ngadoa salamat kalau baca kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ya ngariung eueuh kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang ye Fatihah ka hiji yang ngaran saha ayo kadekan jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa gitu-gitu kene teman di Arabkeun doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres betul dolinan Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanana dicangkeun jeung hari men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men tadi saralamat wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin teh doa eta ye cak nomi lumban ieu daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun ieu geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu
bener pas ngariung deh mang diundang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari tuh orang ku ngaji kan ngeunang neuk jarah bae minta anter jarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi jarang teu bisa ilah hadarat-hadaratan teu kudu hadaratan mah sia cicing di dinya hai ali kubur aing datang ya guys ya Fatihah ye ulang ke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heurana oh kitu atuh dibere metode Kanjeng Nabi Musa Masya Allah